mana buktina demi rakyat. Cing inget, ieu negara lain menang pamere ti kaum penjajah, ieu negara lain menang hadiah ti kaum penjajah, tapi ieu negara menang hese, capek, susah, payah, pahit, ketir, lara, balangsak, ditembus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan danaraga, hancur di medan tempur, topati jiwa raga, nyawa nu dipalar keselamatan jeung kemerdekaan bangsa. Tuh tingali cirina, tuh tunggul anu parentul anu tukur di luhur kubur, tetenger anu hempak di taman pahlawan, lain tutunggul tempat pamunyungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harawas beja ka urang sadayana bikin pejuang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat. Salah ku wakil rakyat, salah ku pamimpin, anjeun kudu boga pamadegan. Ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat.